Alhamdulillah, budak. Babagian teh si Ali, salaki si Ejom. Sugan bae cukup perkawinan incu aing mah ya. Eje, dua, telo, empat, lima. Sabaraha ya dak. Eje, dua, telo, empat, lima. Kena saya kawinan aing ya sasa simot make. Aing gahaya yang boga ewe. Bareng maloba aing ya dak dipikir-pikir aing maraban sahanya. Aing simot hiji ge. Bah. Assalamualaikum, Bah. Lumayan ya. Bah. Abah. Bah. Saha dia? Abi Jali. Jali. Sadeli. Jali, Bah. Kadenge. Jali. Sadeli. Ih, ya Abah. Sarkawi. Torek amat pas ngaparahan, Bah. Saha? Jali. Dulu ya. Aduh, ku aing dia make eta pan. Coba dibuka. Atuh lah, Bah. Pan makanya mah aman pan kalau mana lempangan. Bisa kena virus. Saha? Sadeli ngabirus. Saha nu nuar kalapa? Samsudin lain. Virus, Bah. Virus, lain virus. Aisyah bener dia saha. Atuh Jali, Bah. Baret tosok mentah ubar teh ka Abah. Sadeli apa sarkawi nu bener yang ngomong. Sadiran, Bah. Jali. Kemana bae dia li? Geus kebal truk nongol-nongol ka dieu. Aya saminggu mah. Aneh yang lain nyebut sadiran, kadenge yang nyebut Jali. Diok kadingnya tah, diok. Tapi ngomong-ngomong ya, Abah ya, wah baik Abah nabahnya. Moal dijual, kuar-kuari mah. Kebae lamun geus aya hargaan karena ku aing dijual. Lain nawar, Abi mah Bah nanya. Abah loba gabahna, lain nawar meuli lain. Moal, keur kuari mah moal dijual. Laju ya Bah, lamun 800 sakintal dijual mah ya Gabah. Lamun 800 mah ku aing sakintal pasti dijual, Kenceng ya Abah ya kana duit na parang sekolah mah. Iya Gabah, babagian ti saha kitu Bah. Si Ali, orang dahut ya, apa majikan ada orang Ciling Ben. Si Ejom nyahon tuh dia. Ngegondrong teh lain si Ali nak. Ejom. Si Ali abi mah. Si Ejom teh apa majikana. Jim, ngomong-ngomong kelar kulit cek weekend ya. Hujanan aja. Oh, ke daun. Tuh, aing tiris hujan amat. Di doang nama si Aceng eta. Ngomongin naon dia tanya. Di doang serius gitu. Jim, iya nih jalan yang serius kita kotok. Kak. Jim, ini angkat yuk. Ayo. Kek, Mang. Nah, dia cengkengke. Ngalunjak dia mah. Aing kiri ditipu ku dia. Slow, Mang. Wari mau nipu deui. Alah, dia mau bohong bae, percaya aing mah. Ari eta naon eta? Permainan.
Kim, permainan naon nya? Di jalan aku kalau cerakan Kim. Aneh. Naon eta ceng? Kan lagi permainan rahasia. Tapi sok bohong dia meta. Kamari kita kotok kesina. Ngali maka hayu beh. Kim, kumaha ieu nya? Tapi yang mendung ka 10 kali Kim. Dia baik itu. Jajal be mod. Itu kan memang beneran. Ulah pas ini beh kak ndek moal. Mendung yang ceng moal. Dia baik Kim. Siap kan dia menangin ulah hayang. Aduh, aing dia geus ku dia bae lah sorangan bae nya. Geura dalam teh kotok udah diolesin ka aing. Siap kak, paheula-heula beh urang. Kumaha sistemna? Dihitung pak kumaha? Hitungan nu katiluron teu ku kak. Moal salah. Aing ge kamari kitu. Jurona teh kotok. Oke siap. Siap kak. Ayo Keje kira hitung. 2 3. Akan ku dihakim teh kotok kata geura bae meber leungeun dia. Mod. Garingnya mah bes. Paling gitu kotok garing. Kilopet teh dikumbah. Waduh, aing eleh. Geus kak geus dibuka. Duit. Bah. Udah bener duit udah. Rugi ya cendak 20.000. Kim. Bagi dua bae yuk. Perjanjian tadi gendong. Hehehe, Kim. Sebelah gitu ya jeung CS mah. Coba newamu yuk bagi dua. Atau mal bisa. Tak kira tim lockdown ceng. Waduh, nya duit abah jarkum. Duit abah jarum kumaha dia ceng. Tade cenah meuli bako. Gagah abah ceng mah duit batur dipake tak ieu taruhan. Kabendon ceng, moal endah awas ya. Bener kak, jacing sieun. Ulah gegabah ceng tah mah dukun. Daek teh dikutuk jadi 7. Atur ripuh mah kami marabana. Makana ceng ulah sok gegabah kana amanat batur mah. Bisa kebendon dia. Doang na cukup deh jeung meuli rokok sabungkus sih. Beas 2 liter. Lauk asin na. Adik ini jacing sieun. Dia maceng. Cuma bisa mentek buruk kelek dia. Ya ceng kemana ya dak? Dah mulai bako, nonjol. Dah, nak kemana? Jangan si Aceng. Aceng di mana, bah? Dia ditanya kok yang kalau balik nanya. Di mana, bah? Rada tekating ya. Dia kok yang ditanya kalah nanya doi. Si Aceng teh nyaho. Oh, bah, itu tuh. Ceng, ulah ngalamun bae dia mah kotok aing ge ngalamun bae pae. Sieun dikutuk ku abah jarkum. Dimas di bae ceng, lamun abah jarkum nanyakeun duitnya. Eueuh kitu leungit nya. Ceng, geus meuli bako tuh Can. Abah nungguan bae di saung. Ditanyana dia mah cicing bae. Geus meuli tuh Can dia bako. Ceng, awas dia dikutuk jadi 7 ku abah jarkum. Mana bako abah? Tah, eta nu cocok ge jeung abah mah nu sengit-sengit. Iya bah. Si Aceng kita mali bako, duitna leungit eueuh. Ah, Duitna leungit. saha? Duit si Aceng leungit, ya abah tadi. Sengit. Leungit, Ah, leungit bah leungit. oh, nu sengit. Haruh aing. Hese Ceng ngajelaskeun kumaha yeuh. Geus gerak adeokeun mana bako abah. Iya abah boro-boro bako bah. Leungit teh leungit. Duitna leungit. Oh, atuh kunaon ngomong ti tadi. Leungit gitu duitna. Ieu mau ngomong lu sengit dia mah. Aing beli sorangan. Aman sih aman dia, awas ke penting sisul ke. Ulah tuh kak.
Yo, kibai mah ceng, lamun dung dia kena kutukan Abah Jarkumnya, tapi dia kudu siap. Siap kak, nanangnya. Oke, rahasia mah. Hayu tutup kena kabeh, ke di pejaan. Bah, bener. Ingat kami tuh age. Mana kak? Hayu beh tutur kena Mang kakak mah dibawa ke kandang embe. Iya ubarna, hang cagerndung dia tidak kutukan. Nah, ceng langsung sunatan can kuari lah. Us kak. Tah, pas iya ceng cocok karing si sunatan mah. Kabeneran ieu mbek bikang kabeh badotan. Terus aceng kudu kumaha? Atuh ku aceng di badotan. Tun aya kakak mod. Ah, oke. Lawan akan ke mod, nak di jailannya ku acengin. Nak diajak permainan gitu ya. Tun aya kakak mod ajak permainan deh kak. Eksan. Akan ku dia teh kotok sacu. Aduh, engkel. Geus kager. Eksan. Aduh, engkel. Geus kager juga. Dan Dia ditanya kok yang kalau balik nanya. Eksan. Hahaha.